Assalamualaikum kahatur ka pamirsa sadaya nuju manco ngabandungan dongeng Sunda di Terah Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Sataacan dilajeng ngabandungan dongengna tim kuring salaku admin ieu channel bade merdih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku perantara noel subscribe na oge toel oge gambar loncengna like jempolna oge komen oge mangga sakitu pamardi sim kuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Mangga dilajeng ngabandungan dongengna sok der. Geus nyai ulah dipake sedih, geus jadi takdir tinu kawasa naon-naon nu kajadian kabeh ge cocoba tinu musik malikeun urang kitu pokokana lebe mail ditempas ku uabana milu mairan. Iya nyai geus doanus mah ulah poma di pikiran wakeun anggur mah supaya tenang salakinya teh mulang ke alam barjahna. Mangbe wabana RT katut nulaina kuringan sedih pada hari tinggal maut kuno jadi salaki da kaleban mah geus tepati teuing kamari ge geus ada cenghar geus ada hegar kuring teh ieu mah ceuk teh pada tetega ningali salaki maut henteu sampurna buktina datang ngaririwaan manglebe cek tulungan tuh manglebe Kitu cek nyirat mini tulungan kumaha nyai tembal manglebe mail nya tulungan sampurnakeun Kang Arhasan supaya mautna tong ngaririwaan supaya aya kepanasaran tina dunyana teh kitu anggapanana nyirat mini harita yen saakina teh maut kasarat mautna henteu sampurna. Sabenerna mah istilah maut kasarat atawa mautna henteu sampurna tur sok aya sesebutan jasadna teu ditarima ku bumi jeung anggapan-anggapan sajabana eta teh saukur impangan manusia hungkul. Da sajatina mah teu kitu urang salaku manusia kumalendang hirup di alam dunia saukur ngajalankeun fase katilu tina fitrah ilahi robbi. Fase kahiji urang teh didamel ku Gusti Allah teras ngumpul di alam ruh atanapi alam roh. Sadayana roh kumpul di alamna ngantos panggentra pangeranna nyaeta Allah Azza wa Jalla khaliqul makhluk anu ngadamel makhlukna. Ari anu namina makhluk nyaeta naon-naon wae anu tos didamel ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di alam ruh para roh anu ngantos panggentra hiji-hiji saluyu sareng bagianana ngadamel kasaluyuan kanggo ngambah kahirupan di marca pada alam pana alam anu baris aya tungtungna. Nah naon atuh kasaluyuan anu dipahetkeun teh nyaeta rizki anu baris karasa, bagja anu baris ka alaman, cilaka anu bakal tumiba, yuswa anu marengan kana kahirupan salama kumalendang di alam dunya. Eta sadaya atos ditantoskeun ti anggalna. Nanaha jodoh teu kasebatkeun sok aya paribahasa kolot yen jodoh pati bagja cilaka eta teh titis tulis di pangeran.
saha di pangeran urang sadayana teh nyaeta daya lian deui angin Allah Subhanahu wa taala. Kumargi jodoh kalebet kana bagianana tina rezeki. Dari pase anu kadua nyaeta uang hirup di alam kandungan sabada rengse maheukeun naon-naon nu jadi kapastian jang kumembang di alam dunia. Pase anu katiluna teh nyaeta ngajalankeun kehirupan atau napi ngalakon di alam dunia anu mana sadayana manusia nu tos di jejeran sareng dibekalan salami kumelenang di alam dunia. Alam pana alam wujudil jalal supados ke mulangna deui kanu sajati anu sakali. Naon ari anu sajati teh nyaeta karidoan ti Allah Subhanahu wa taala. Kumargi sajatina sadaya manusia bisa salamet tina seuneu neraka angin ku ayana disalametkeun ku karidoan Allah Subhanahu wa taala. Kitu deui tiasa lebet manusia ka surgana Allah angin cicing dina karidoan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tegaduh daya sareng upaya urang sadaya angin diusik malikeun ku zat Allah Subhanahu wa taala. Sabada rengse ngemban tugas kumelendang di alam dunia, mangka manusia sakabeh bakal pindah ke alam barzah. Alam pamisah dunia jeung akhirat. Sakabeh manusia baris cicingan alam barzah dugi ka janji Allah tumiba nyaeta ngesankeun alam dunia nyaeta disebut poe akhir teh. Nu mana sakabeh makhluk Allah baris ngalaman ruksak tur binasa. Tah kahirupan di alam barzah pamohalan sulaya sabab sakabeh manusia anu ngarandapan pasti baris asup ke alam barzah. Ieu anu mana Allah parantos nugaskeun malaikat mungkar sareng nakir kanggo ngajagi sareng nakonan manusia salami aya di alam barzah. Kum sadayana teu diwareh-wareh. Ken ulah hari wangi ku mang urang talekahan nyai mah ulah loba pikiran arwah jang arhasan mah baris mulang kasalakanana sacara tarapti. Mang jeung urang lembur sakabeh baris tetep usaha supaya bisa mengihan layona jang arhasan. Kitu panglelemuna lebih maing ka nyirat mini. Nyirat mini rada regreg hatena dikitukeun ku lebih mail teh. Keur kitu jol kadenge sora anu uhan terus aya sora anu ngomongan rada kurang jelas naon anu diomongkeunana. Harita nu aya di dinya saling reeret tapi anu ngomong di atas tempat mah selain lebih mail mah rahi bulu punuk anak anu di jero imah malu riding deui sora naon eta teh lebih cek Kang Komar nanyaka lebih mail badi mimiti pias deui paramana. Keur kitu kadenge deui sora aduh dis necap kabeneran teh dibarengan deh ku suara anjing anu ngagogog di luar. Nambahan ka geueuman waktu harita puguh mau ngungkut deui jalma-jalma anu harita aya di imah nanya maret mini iwal ti lebe mael anu neger-neger maneh teh kusabab era ku pangkat lebe mainnya epes maer ku liriwa. Kang ngarasan sing kaminya ka arat Kang akan tos lain-lainan deui geura mulang Kang ka alam akang geus lain di dieu teh
selain di dia dari tempatna arat Dido Kang ditinggal ku akang. Kitu harita nyirat mini nyarita bari semu ngahalas. Ngadenge suara deui. Ulah kadi. Ulah kitu sarana kadenge teh sarana semu ngosom. Nya atuh sarieun deui jalma-jalma teh komo si Sudin jeung baladna mah ngaluliwet ka tukangan lebe mail nya rumput. Kusabab sieun teh hus lebe mail ngagebahkeun anu keur paungkuy-ungkuy tukangeunana bari pok nyarita ayaku balarangan pisannya pan urang teh lobaan peraku herek sieun kudu kitu tah dengekeun sorana mah jika datang di dapur ayo urang tempo ku sarea barijung nangtung niat nama lebih mayo teh rek tempo ke dapur tapi kedepak diuk deui jika anu berat rek hudang teh si mana horeng dipun tangan ku si Dudu nyapu gue lebih teh teu bisa udang ari nemun tangan mah nyaeta si Dudu ngabangkieun puguh mah keur paungkuy-ungkuy jeung liana nya antap parah deui atuh sing jarang kang atukangan ngagelebruk nalambruk ari laing nah atuh Dudu kuring rek nangtung ka dibetot dasar ontod sia kitu kukutusna lebe harita bari jung deui nangtung tapi orok kaya sarungna harita katindihan ku si Dudu nya gebru deui nambruk lebu mayal teh andi pek tiuk deui hiling tong ditindihan sarung Mang Dudu cek lebe mayal ngomong ka si Dudu bari nyarengeh Dudu ngalepaskeun tindihanana kana sarung lebe mayal ari geus eueuh anu nindihan mah lebih teh kuniang wae hudang terus nangtung maksudna mah rek nuluykeun pamaksudanana rek nempo ka dapur orok kaya baragada wae sarungna lebih teh ngabaragada lepas tina cangkengna kawasna mah balas tadi katariku si Dudu untungna lebih mah pake kolor jadi sarungna lepas teh kali kolorna hungkul dasar si Nurus Toyong sia Dudu ieu sarung maan garam-garam maneh ngomong kitu na teh bari benerkeun sarungna deui dia omong kitu teh kalakah nyung hewe si Dudu mah bari pasigeng-sigeng jeung baturna geus kitu mah tulus lebih mayal teh ngalingkahna terus muruka panto dapur bari ditaruturkeun gunung liana sieun oge ongkohna mah panasaran kana sora anu bijil ti jero dapur sup asup ka dapur lebe mimiti dituturkeun ku RT Katut Dudu Sudin Kang Koma jeung Nuliana panderi asupnya eta nyirat mini luak liek naon da kosong di dapur teh cahaya tina lampu cempol nuka kalicesan katebak angin tina panto dapur nuka luar panto dapur nuka luar nuka urut tadi sabagian jalma anu lalumpatan ngaliwatan jalan dapur Turis ini curik kaditu kosobrang kapal embang umatnya baliknya tong mawa kurpuk waduh itu anu numpuk indit geura indit kitu soal eces kadengena ayeuna mah atta soal jalma ngosom bari haros-hos ari datangna eta sora ti palebah padaringan balang samperkeun terus disingkapkeun lawan panutup kamar padaringan eta mah teu anta parah deui nyerat mini ngocak bari nungkupan beungeut nah tuh pemirsa sadaya anu nyababkeun nyirat mini ngocak teh diantos wae jawabanana di cariyos salajengna sakitu heulan ku pihatur sakedik seueurna dan disihapunten segala kalepatan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag permios.